Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Halaman 18. Wa'lam sareng kudu nganyahokeun anjeun anna bi dzikrillahi ta'ala kana sanyana kalawan sebab dzikir ka Allah taala eta yazulu bisa ngaleungitkeun tah. Bisa leungit naon algomu kabingung. Tuh, ku cara dzikir ka Allah bisa jadi sebab ngaleungitkeun kana urusan kabingung. Alwaqi anu tumibalin nasi ka manusa fi hadhihi dari di ieu alam dunia. Jadi sabenerna geus urang mah ulah loba kabingung. Lamun teh mah geus ngabogaan kasusah kabingung geus urang loba istighfar ka Allah, terus eling ka Allah. Boga keyakinan bahwa dzikir teh bisa ngaleungitkeun kana sagala kabingung, ngadatangkeun kana solusi kitu. Painal hama maka sanyana kabingung wal goma tegasna mah kabingung fi hadi yadar eta inama huwa pastina ari itu hama jeung goma eta biqadril goflati ku ukuran ayeuna pohona jalma anillahi taala ti Gusti Allah taala. Ya Allah, ieu ukuran sabenerna kasusah jeung kabingung teh eta sakumaha ukuran urang poho ka Allah. Lamun urang beuki ka poho ka Allah maka Allah bakal beuki loba mereka bingung ka eta jalma. Dina nalika urang terus inget ka Allah maka Allah bakal ngabuka kana sagala kabingung. Ieu kudu jadi keyakinan ka urang. Matak paman sing sajalma aroda nu ngarepkeun si mandawa masururi kana langgengna kabungah. Paliudawim maka kudu ngalanggengkeun si jalma teh ala zikri kana zikir kitu. Lamun urang hayang terus salilana meunang kabungah ti Allah, maka urang kudu inget kanu mere kabungah nyaeta ka Gusti Allah. Lamun ayeuna urang teh geus nyaho ieu, nu mere kasusah Allah, nu mere kabungah Allah, nah urang kala jauh ti Allah. Atuh deukeutan tah jeung dat anu mere kabungah. Sok urang teh eling terus ka Allah, maka ku Allah bakal dibuka tah jalan solusi keur pikeun miceun kabingungna. Pala yalumanna maka ulah nyacad si jalma teh bener-bener ulah nyacad sal abdu hiji hamba ila nafsahu angin kana dirina. Tingali urang ayeuna dicontohan ku bapa urang Nabi Adam alaihi salam dina nalika diusir diturunkeun ku Allah ti surga teh nu pangeulanan disebut Robbana dolamna angfusana. Teu pernah nyalakeun ka setan, teu pernah nyalakeun ka babu haba padahal mah babu hawa anu nitanya setan anu ngagoda tapi tetep Nabi Adam ngabahasakeun Robbana dolamna angfusana. Dolim kana dirina. Matak di mana urang menang kabingung menang kasusah ulah nyacad ka sasaha balik tah cacat diri urang teh. Suhunkeun ka Gusti. Robbi dolamtu nafsi faghfirli danbi fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta. Kitu suhunkeun ka Allah teh. Da eta teh pohona urang ka Allah mereka bingung teh. Dasar urang poho bae ka Allah, rumah salahin urang teh poho ka Allah kuduna mah kitu tah nya. Iza taro dapat di mana-mana berturut-turut alaihi ka itu si abdun naon alhumumu kasusah wal gumumu sareng kabingung. Lamun ayeuna terus berturut-turut kabingung teh sing inget ieu teh mangrupakeun teguran ti Allah bakat ku urang loba kapohoanana. Berarti Allah keur ngelingan ka urang teh mereka bingung kasusah teh. Usabab sakitu lobana urang poho ka Allah. Paina zalika maka sanyana humum jeung gumum eta inama huwa pastina ari itu dalik eta jajaun. Jadi pembalasan. Jadi pembalasan teh kabingung jeung kasusah teh. Biqadri iradihi ku ukuran ayeuna urang ngabalieurna si amba si abdun teh an robbihi ti Allah tuh ya Allah ya Robbana. Mata kula nyalakeun sasaha mun urang boga masalah teh. Salahkeun diri sorangan sabab eta mangrupakeun pembalasan ti Allah ku pohonna urang ka Allah. Paham ta urang kudu maham kana eta. Walam sareng kudu nganyahokeun anjeun. Anna bi dzikrillah taala. Sanyana ku dzikir ka Allah taala eta tudhibu bisa ngaleungitkeun, bisa leungit naon alqaswatu telas anil qalbi tina hate. Ieu lamun ayeuna urang hese ibadah, urang ayeuna hese narima saran ti batur, hese narima nasihat ti batur, bisa jadi ku ayana teasna hate urang. Kunaon sababna? Ku jarangna urang zikir ka Allah. Mata ku cara zikir urang bisa ngaleungitkeun teasna hate. Mudah-mudahan we kitu jadi wasilah Allah
ngalunakeun hate urang sehingga bisa narima kana anu kasayan, narima kana kasayan tadi dia micen kana kagorengan. Itu urusan hate. Urusan hati ayeuna teu asna hati teh kusabab naon loba dosa, loba poho ka Allah. Jadi we hati teh teu as. Beku dinya teh aya peliseran meureun euy. Ya Allah isin mudaki mah. Yeuh, kudu bener-bener urang eling ka Allah teh. Isuk-isuk atau burit eling, urang teh kudu eling ya Allah. Qala ngadawsa al-Hakimu Hakim Abu Muhammad At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Zikrullahi ta'ala ari zikir ka Allah ta'ala eta yartobu masuhan. Jadi baseuhnya itu zikir ka masuhan. Yurtibu ngabaseuhan itu zikir ka Allah teh alqol bakana hate. Wa yalinuhu sareng wa yulinuhu sareng ngaleuleskeun itu zikrullah teh kana itu qalba. Tuh, baseuh hate urang teh selalu ingat ka Allah terus. Moal garing kahalodoan segalodo mah gersang hate teh. Leuleus hate urang teh ku sering bidzikir ka Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, nenangkeun kana hate nu ngaran zikir. Urang dawamkeun. Rek naon we urang teh rasa mahabbah ku sholawat, ku zikir kalimatut thayyibah urang. Faidah khola maka di mana kosong si qalbu teh ane zikri tina zikir. Asobat maka ngeunaan hukana itu qalbu teh naon hararotun nafsi. Panasna nafsu. Nafsu nyedek terus lamun eueuh dikiran hatena, nyedek hayang ngadeuketan kana syahwat supaya nyumpunan sagarupa kahayang. Wa naru syahwati sareng seuneuna syahwat. Pakosa tuluy teuas ta eta qalbu teh. Waya bisa sareng garing ta itu qalbu teh. Wa mtanaat sareng males, kacegah teh males hoream. Naon al-a'du pirang-pirang anggahota ani taati tina taat ka Allah fafham kitu eta. Jadi ku sabab ayeuna urang jarang dikir ka Allah maka syahwat nafsu bakal ngahiji jeung syahwat nu tuluy nang matak neaskeun hate garing kana hate nu akhirna loba hoream urang ngaji hoream ka masjid hoream salat hoream naon sagala hoream nu berhubungan jeung taat ka Allah fafham kadeta catat gitu nya kudu dipaham teh. Wa'lam sanyana kalau wa'lam sareng kudu nganyahokeun anjeun muhatab ghair muayyan nu disarupakeun sareng muayyan di mana pada disuprih ku mutakalim. Annabi mudawamati dzikrillah taala. Sanyana sabab ayeuna ngalanggengkeun zikir ka Allah eta tuhmidu bisa pareum naon al amrodu pirang-pirang bisa pareum. Pirang-pirang panyakit al badinatu anu batin. Jadi dikir ka Allah teh bisa mareuman kana pirang-pirang panyakit batin min kibrin tina kumede wa ujbin sareng tina ujub. Moal aya sifat takabur ujub wariain jeung ria. Wa hasadin sareng hasad wa suudonin sareng goreng sangka. Eueuh nu kitu wahikdin. Unek-unek wa gilin sareng tegasna mangunek-unek. Wa makrin tuluy nipu wa hubi mahmadatin sareng resepna dipuji ku batur wa gueridali salianti eta paham kudu maham anjeun. Kitu tah. Lamun loba dikir ka Allah sifat batin teh bakal dipikeun panyakit-panyakit batin anu bakal ngahambat kana urang daek taat ka Allah. Sok wae takabur ujub ria hasud hese urang teh kana ibadah teh euy. Komo suudon hese beraktivitas urang da loba panyangka ka batur goreng. Tuh dibarengan jeung unek-unek ya Allah komo nu karesep ku dipuji ku batur lah geus saya nama elingan hate teh lisan terus dicapetangkeun dina urusan zikir sing bisa nepi ka hirup hate urang selalu yang hareup ka Gusti Allah. Wa'lam annabi mudawamati dzikrillah taala sanyana ayeuna ku ngadawamkeun zikir ka Allah eta tan qati'u bisa pegat naon al khawatiru pirang-pirang kerteg asyaitoniu nu bangsa setan. Megatkeun euy waswisna hate teh euy setan si kehed eta setan. Moal berpengaruh hayana kerteg setan teh waswis setan kana hate lamun teh mah hatena dibarengan eling ka Allah. Wal parku sareng ari parawan kolot. Sareng ari bedana bainahuma antara khawatir wa bainal khawatiri syaitonnya.
Wa bainal khawatiri sareng antarana korteg annafsaniyati nu bangsa nafsu eta anna khawatira syaitoni kana sanyana kerteg setan mah eta aksaru leuwih loba eta aksaru ari leuwih loba na itu khawatiru syaiton eta yad'u ngajak itu khawatiri syaiton ilal ma'asi kana pirang-pirang maksiat. Lamun si keher setan mah waswisesna kana hate manusia tak kerteg-kerteg nu aya dina hate teh leuwih loba ngajakna kana maksiat. Eta setan eta. Nu kudu dipencit mun ka ciri mah eta teh. Nafsu urang ulah nepi ka hate urang ulah nepi ka goda ku setan diri urang teh. Jadi kitu ngajakna teh kana maksiat we jeung maksiat. Eta ti setan kerteg teh. Wa khatirun nafsi ari kertegna nafsu mah eta aksaru ari lobana itu khatirun nafsi. Eta yad'u ngajak itu khatirun nafsi teh ila itba'i syahwati kana nurutkeunana syahwat. Hayang nanti terus we kana syahwat. Dina harti sagarupa kahayang teh hayang dicumponan. Eta kerteg nafsu eta. Kudu kacumponan we. Lain ngan saukur anu meureun kebutuhan pokok, kebutuhan anu mubah gitunya. Anu mubah nu dimeunangkeun terus we hayang kacumponan. Tuh gitu. Jadi eta perbedaanana. Wa paroku maka ngabedakeun ulama bainahuma antara khatirus syaiton jeung khatirun nafsi. Bi anna nafsa aidon deui bi anna nafsa kalawan sanyana nafsu ma idatul labat di mana nyuprih nafsu maka ka anjeun bisaiin ku hiji perkara. Alahat maka keukeuh tasi nafsu teh. Wala tazalu maka teureun-eureun nafsu ma wala tarja'u sareng teu balik nafsu mah walau ba'da hinin sanajan dina saenggeusna waktu hatta tasila sehingga nepi nafsu ilong ila muradiha kana nu dipikahayangna ku nafsu. Ya Allah. Illa ayyaduma angin yen tangalanggengkeun itu si jalma teh sidqul mujahadati kana bener-benerna mujahadah merangan nafsunya. Jadi kitu sanyana watakna nafsu mah lamun geus boga kahayang kana hiji perkara keukeuh. Keukeuh eta teh tina nafsu teh lamun keukeuh. Mata kudu diberpikir heula, istihoroh heula. Ieu mung hayang gagancangan sikehna teh. Eta nafsu. Tuh keukeuh we pala tazalu teureun-eureun kahayangna teh terus jeung deui nya teu daek balik si nafsu mah terus we ngaganggu pikiran. Seut nepi ka teu bisa sare bakat ku hayang anu. Eta tina nafsu. Nepi ka kabohong ngimpi sagala wah nepi ke can nepi ka dicumponan mah eta kahayangna moal bener terus nafsu mah can eureun dina hate teh terus was-wiswas eta si nafsu terkecuali ta urang kudu bener-bener mujahadah di dinya bejeng nafsu teh kalem nanti juga indah pada usumnya gitu bener mujahadah loba istighfar terus loba dikir ka Allah eta teh keur merangan naon supaya ayeuna ulah nepi ka keukeuh nafsu teh dari geus waktuna nepi ka urang mah la mani'a lima a'toita wala mu'tiya lima mana tak kitu kan wala roda lima qadoita wala yang fa'udal jadi min kajar kan kitu kan geus waktuna ka urang mah ka urang masing dihadang ku sakumaha loba jalma ge ari geus waktuna nepi mah ka urang nepi masing ayeuna diusahakeun kumaha bae oge ku loba jalma keur urang ari cek Allah can waktuna mah nanti juga indah pada usumnya gitu. Wa amma syaitanu sareng anapun ari syaitan eta idza da'a di mana-mana ngajak setan teh ka anjeun ila zalatin kana kasalahan pakholapat maka nyulayaan anjeun hu ka itu setan fata maka porot hu ka itu setan naon dalika itu da'a wa yuwaswisu sareng terus we naon waswiswas setan teh bijalatin ku kasalahan ukhra anu sejen. Jadi lamun setan mah di mana ngajak ka urang kana hiji kasalahan, urang teh tuluy nyulayaan, teu eleh geleng. Mung ceuk aing teh nya ka setan teh mung urang moal ngalakukeun eta maksiat ka Allah. Kitu. Nya atuh moal ngalakukeun waswiswas deui kana sejen, geus atuh nu eta mah ulah nu ieu be kawas kieu. Urang teh ayeuna ti kobong teh rek ngaji euy. Terus tah puguh hoream ngaji teh pogo dibarengan tundu tapi ngarasa bawa kewajiban yeuh nya dibekelan ku kolot. Cek setan ke geus mending kena hees di kobong ulah salah ngaji. Cek setan teh euy. Cek si setan, cek eta jalma teh cek santri teh lah keukeuh aing mah hayang ngaji mangkat we. Cek setan teh nya atuh yuk ngaji. Kukuring dianterkeun tapi di ditu sing ingat sia mending hees atawa heureuy we jeung babaturan.
tah eta teh yuwaswisu bijalatin ukhra. Jadi mun teh mah eleh ayeuna nyegah budak ngaji tapi di tempat ngaji engke teh manehanana nyieun deui kasalahan anu sejen. Tuh. Nyakeun bae hayu ka masjid dianterkeun ku urang. Tapi sing inget tuh si itu teh tuh supaya daya ka masjid tuh. Tembongkeun maneh sok ka masjid tuh. Dek bari kertegeun dina hate, bertegeun dina hate bahwa urang teh leuwih alus tinimbang si eta nu tara ka masjid. Kitu eta jalatin ukhra teh kade ulah tergelincir yeuh tina panggogoda setan ya kade urang teh loba setan teh terus. Li anna jami'al mukhalifati karena sanyana sakabehna tah nya gawe maksiat teh indahu cek si setan mah eta sawaun akur bae nyulayaan ayeuna gawe maksiat teh akur bae cek setan mah wa maknal khotir sareng ari mana khotir eta khitobun omongan yarudu anu datang itu khitob teh ala doma iri kana hate jadi aya waswiswas aya kerteg anu datang na kana hate eta disebut khotir kitu tah khotir disebutna. Kan kayak orang teh gini, yang sok asa eno ngabejaan, tak kade. Bisi khotirna eta tina nafsu atau khotirna tina setan gitu. Walam kudu ngahanyakeun anjeun annabi dzikrillah taala kana senyana ku sabab dzikir ka Allah eta tudfa'u bisa ditolak non al-afatu pirang-pirang pancabaya, penyakit atunya. Jadi kulobana dzikir ka Allah maka Allah bakal ngamentalkeun nolak teh kayak urang teh tina sagarupa bahaya. Lamun teh mau geus penyakit lah, penyakit luar biasa datang ku urang naon me penyakit hate cocoba jeung sajabana dohir batin, geus urang mah ulah eureun dzikir ka Allah sabab wasilahna jeung hakikatna nu sabenerna sabab Allah nu maparinan kadamangan, sababna Allah nu maparinan penyakit, maka teu aya deui suhunkeun urang teh kadat Allah. Kitu. Qala ngadawuh al imamu Imam Dunun al-Misri rahimahullahu ta'ala amin. Ki ngadawukeun teh man sing saha jalma zakaronu dikir si iman Allah ka Gusti Allah taala hapado maka ngaraksa itu Allahu kasiman min kulli syai'in tina saban-saban perkara. Tuh jalma nu dikir ka Allah maka Allah bakal ngaraksa ka eta jalma tina saban-saban perkara wabil khusus ta eta perkara nu dipikangewa ku eta jalma jeung nu dianggap awan mungguh Allah. Mudah-mudahan we urangnya ku cara ieu ngaji ngadaras ieu teh hiji bukti urang teh dikir ka Allah ingat ka Allah Allah ngabuka segala kabingung nu akhirna ngaistiqomahkeun urang dina zikir ka Allah amin ya Allah ya rabbal alamin wallahu a'lam bishawab.